Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumi. Faslun pin niyati fi halit ta'alum. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Fi niyati barina tetep ieu pasal dina bertelakeun niat fi halit ta'alumi dina tingkah ngaos. Tsumma buddha salajengna teu meunang henteu lahu pikeun thalibil ilmi pikeun jalma anu milarian kana ilmu minan niyati tina niat fi zamani ta'allumil ilmi dina zaman milarian kana ilmu. Idzin niatu karena ari niat ya eta ari itu niat al aslu eta asalna fi jami'il ahwali dina sakabeh pirang-pirang tingkah. Liqaulihi karena aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam innamal a'malu binniyati tegesna hadis anu neme. Innamal a'malu pastina wungkul ari pirang-pirang amal perbuatan bin niyati eta tetep kusabab pirang-pirang niat. Haditsun ari ieu eta hadits sahihun anu sahih. Wa an Rasulillahi sareng katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya ilaih kaola nu neme. Kam serpisan min amalin tina amal yatasawwaru anu berbentuk itu amal bisurati amali dunia ku bentuk pirang-pirang amal dunia wayasiru jeung jadi itu amal biusnin niyati ku sabab saena niat min amalil akhirati tina sebagian pirang-pirang amal akhirat. Wakam sareng serpisan min amalin tina amal yatasawwaru anu berbentuk itu amal bisurati amalil akhirati ku bentuk pirang-pirang amalan akhirat. Tumayasiru salajengna jadi itu amal min amali dunya tina sebagian pirang-pirang amal dunia bisuin niyati ku sabab gorengna niat. Wayan bagi sareng peryogi jeung penting non ayan wiya yan nganiatan saha al muta'allimu jalmi anu milarian kana ilmu bitolabil ilmi ku nyuprih kana ilmu ridallahi kana nganiatan nyuprih ridho Allah ta'ala mahlur Allah wadarul akhirata jeung nyuprih daerah akhirat wa izalatal jahli jeung kana ngaleungitkeun kabodohan an nafsihi tina dirina itu si muta'alim wa ansairil juhali jeung ti anu sasesana ti pirang-pirang jalma anu barodo wa ihya ad-dini jeung kana ngahirup-hirup agama wa ibqa al-islami jeung kana netepkeun kana agama Islam fa inna baqa'al islami karena sayaktosna tetepna agama Islam bil ilmi eta tetep ku sabab ilmu. Wala yasihu jeung teu sah naon az-zuhdu zuhud wa taqwa jeung taqwa ma'al jahli sartana bodoh. Wan sada sareng parantos maparinan siiran saha as-saykhu syekh al-imamu anu jadi imam al-ajallu anu agung Burhanuddin tegesna Syekh Burhanuddin Shahibul Hidayati anu ngagaduhan kitab al-hidayah si'oron kana siiran li ba'dihim pikeun sebagian para ulama. Pasadun kabirun alimun muttahatikun wa akbaru minhu jahilun muttanasikun. Pasadun ari karuksakan kabirun anu agung alimun eta jalma alim mutahatikun anu gawe dosa bari kandel kulitna artina cuek we kitu gawe dosa. Wa akbaru jeung ari anu leuwih gede minhu tibatan itu alim mutahatik atawa kana pasad kabir mangga. Jahilun eta jalma anu bodoh mutanasikun anu getol ibadahna anu jadi tukang ibadah. Huma ari itu
alim mutahatik jeung jahil mutanasik fitnatun eta hiji fitnah hiji ujian azimatun anu banget gedena fil alamina di pirang-pirang alam kabeh liman pikeun jalma yatamassaku berpegang teguh itu si man bihima ka itu si alim mutahatik jeung jahil mutanasik fi dinihi dina agamana itu si man wayanwi sareng niatan itu si muta'alim bihi ku itu tolabul ilmi asyukro kana syukuran ala nikmatil akli atas nikmat dipaparinan akal wasihatil badani sareng nikmat disehatkan badan walayanwi jeung tengah niatan itu si muta'alim bihi ku itu tolabul ilmi ikbalan nasi kana nyang hareupeun jelema walas tijlaba hitomi dunia jeung tengah niatan kana narik harta benda dunia wal karomata jeung kana narik karomah inda sultani mungguh penguasa wagwerihi jeung salianti itu sultan qala barantos nyariosa Muhammad ibnul Hasani Syekh Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala laukanan nasu kulluhum abidi ilaih kana kaul anu neme laukana lamun teamah kabuktosan saan nasu jalma-jalma kulluhum tegesna sakabehna itu nas abidi eta hamba sahaya abdi la'ataktu yakin pasti rek ngamerdekakeun abdi hum ka itu annas watabarrotu jeung rek lubaran abdi an walaihim tina nguasaina ka itu nas waman sareng ari sasa jalma wajada mendakan itu man ladzatal ilmi kana kangeunahan ilmu wala amali jeung kana kangeunahan ngamalkeun bihi kana itu ilmu allama yargobu eta saeutik resepna itu si man wajada ladzatal ilmi fima dina perkara indanasi tetep itu ma aya di manusia angsada parantos masihan siiran ka abdi sadaya sa asyaikhu syekh al imamu anu jadi imam al ajalu anu agung al ustadu anu jadi ustad Kiwamuddini tegesna Syekh Kiwamuddin Hamadu bin Ibrahim tegesna Syekh Hamad bin Ibrahim Ibnu Ismail As-Safaru Al-Ansoriyu anu bangsa Ansor imlaan kana hiji ditean li Abi Hanifah pikeun Abu Hanifah rahimah buka rahmatu ka Abu Hanifah sallallahu Gusti Allah taala malur Allah syi'ron kana siran man arisasa jalma tolaba eta nyuprih itu man al ilma kana ilmu lil maadi pikeun akhirat pikeun tempat pembalikannya eusina teh akhirat teh paza mangka bagja itu siman bipadlin ku menang kautamaan minar rosadi tina bimbingan nyatana kamuliaan faya mangkahe kaum taringali faya kaumun ungduru li khusroni tolibihi kana karugian jalma-jalma anu neangan kana ilmu linaili fadlin karena supaya ngaraih kana kemuliaan minal ibadi nu tetep itu fadlin ti pirang-pirang hamba ti jalma lenti Allah mentak rugi cenah gitu. Allahumma nun Allah illa idza tolaba kecuali di mana-mana nyuprih itu si iman al jaha kana kemuliaan lil amri karena supaya bisa amar marentah bil ma'rufi kana kaalusan wa nahi jeung ngalarang anil mungkari tina pamungkaran wa tangfidil haqi jeung kana ngaluluskeun kabeneran wa izazid dini jeung kana ngagungkeun agama la linapsihi lain karena dirina jadi kaci urang niat neangan ilmu neangan kamuliaan anu mana ku kamuliaan eta teh supaya urang bisa amar ma'ruf nahi mungkar ngaluruskeun agama ngamuliakeun agama tah eta mah kaci penting mah ulah pikeun diri sorangan
lali nafsihi lain pikeun dirina wahawahu jeung kahayangna itu si man paya juzu mangka kenging non zalika itu tolabul ilmi lil jah neangan ilmu karena supaya menang ka muliaan biqadrima kalawan ukuran perkara yukimu anu ngadegkeun itu si jalma bihiku itu ma al amro kana amar kana marentah bil ma'rufi kana ma'ruf wa nahya jeung ngalarang anil mungkari tina pamungkaran. Wayan bagi jeung priyogi penting li tolibil ilmi pikeun jalmi anu milarian kana ilmu naon ayat tafakkaro yen berpikir itu tolibil ilmi fidzalika dina masalah tolabul ilmi fa innahu kana saektosna itu si tolib ya ta'alamu eta ngaji itu si tolib al ilma kana ilmu bijahdin kalawan payah kafirin anu loba fala yusarrifu mangka ulah mengkolkeun itu si tolib hu kana itu ilmu ila dunia kana dunia al hakiroti anu hina al qalilati anu saeutik al faniyati anu ruksak syi'run ari tasiran ya dunia aqallu minal qalili wa asyik wa adhallu minad dalili. Ya dunia ari itu dunia aqallu eta anu leuwih saeutik minal qalili tibatan perkara nu saeutik wa asyik wa jeung ari anu neangan kana itu dunia adhallu eta anu leuwih hina minad dalili tibatan anu hina. Tusimmu bisihriha qauman wa tumi fahum mutahayyiruna bila dalili. Tusimmu norekan itu dunia bisirya kusirna itu dunia kauman ka kaum wa tumi jeung ngalolongkeun itu dunia ka itu kaum fahum mangkari itu kaum mutahayyiruna eta anu baringung kabeh bila dalilin kalawan teu bogaeun petunjuk. Wayam bagi li ahlil ilmi wayam bagi li ahlil ilmi alla yudilla nafsahu bitam'i fi ghairi matma. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.